Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di ieu channel, wilujeng ditepang dangukeun deui sareng simkuring dina acara ngahanca dongeng Sunda. Dongeng Kibata bagian hiji. Wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun dina hiji mangsa di wewengkon Gunung Galunggung Tasikmalaya aya hiji saung anu bangun pikabetaheun. Hareupeun eta saung aya balong anu cur-cor ku cai barijeng pinuh ku lauk. Tukangeun eta saung euyeub ku rupa-rupaning pepelakan kayaning bonteng, cabe, terong jeung sayuran-sayuran sejena. Horeng si mana horeng, eta saung teh tempat cicingna hiji jawara kahot anu kasohor kasaktiana nu katelah akibata. Pabeberang waktu harita Kibata keur kurad-kored hareupeun takjub dibarengan ku Jang Alam jeung Jang Usup nu teu aya lian iwal ti muridna. Sabet kitu pok Kibata nyarita, "Duh dak euy, asa geus cape deh kah, rek rereh heula sakedeung ah." Kitu pokna Kibata bari terus ngareos ka saung. Barang nepi ka saung cur Kibata nyicikeun cai kana emuk. Leguk-leguk Kibata nginum eta cai bangun nikmatin pisan. "Alhamdulillah nikmat Gusti." Kitu pok Kibata ngarasa ngeunah eta nginum. "Lam, sup kadari heula euy, ngaropi heula yeuh." Kitu pokna Kibata nyalukan murid-muridna. Ngadenge panggero tinu jadi guru, Alam jeung Usup gura-giru nyalamkeun ka saung. Barang nepi ka saung pok atuh Kibata harita, "Sok kaynya ngaropi heula, keun pagawean mah gampang ke urang tuluykeun deui." "Muhun Ki." Tembal Alam harita barijeng terus nyicikeun cai. "Kumaha anaking, jurus banting baja teh geus kataraekan acan. Cing sok atuh ka itu praktekeun." Nguping kitu Alam jeung Usup kadah silih leret jiga nu pajurung-jurung. "Jiga itu Alam, praktekeun ku hidep di palataran tuh gawat." "Muhun Ki, keun mangga insyaallah." Kitu jawab Alam harita barijeng terus jerut turun tina golodog muru ka palataran. Sabet kitu Kibata reupeurem barijeng kunyam-kunyam ngawatek aji gerosato. Seok aya angin harita nu gelebug bangun badag pisan. Jeleng aya Bagong badag luncat ka hareupeun Jang Alam. Jang Alam mundur bari terus masang kuda-kuda. Suruntul eta Bagong rajang ka Jang Alam. Jeleng Jang Alam luncat. Suruntul deui eta Bagong, jeleng deui Jang Alam luncat. Akhirna Alam duel jeung eta sakadang Bagong. Suruntul eta Bagong nyerang ka Jang Alam, tapi Jang Alam luncat ka luhur. Jeleng kana batu. Suruntul deui eta Bagong nyamperkeun deui nyerang deui. Alam luncat barijeng ngacecok eta Bagong. Suruntul terus-terusan akhirna bubak kelut eta Bagong kalawan sengit pisan. Lila-kalilaan Jang Alam ngarasa soak nyang hareupan eta Bagong. Jeleng atuh Jang Alam luncat mulur ka tukang barijeng nguatkeun kuda-kudana rek nyobaan ngawatek aji banting baja. Barang beres macakeun eta ajian, seak Alam lumpat bari ngeupeulkeun peureub rek narajang eta Bagong. Si Bagong oge teu cicing suruntul nyamperkeun ka Jang Alam. Akhirna jebret, hulu Bagong jeung peureub Jang Alam diadu kalawan tarik pisan. Kalayang harita Jang Alam ngacreng jauh pisan barijeng ngoceak teu kuat nahan ka nyeri. "Walah!"
Astagfirullahaladzim, gebru jang alam namru tewalak kaya. Aduh, teu kuat ya Allah, astagfirullahaladzim, teu kuat ya Allah, teu kuat ya Allah. Beres kitu seok angin kuruh badak pisan jika tadi. Korepat wes bagong luncat kaleuweung balik deui ka asalna. Ningali jang alam namru harita kibata jeung usup nyalampeurkeun ka jang alam. Alam sugan teh maneh teh geus bisa kana eta ilmu teh euy. Aya pek teh geuning eleh keneh ku bagong ge. Kitu pokna kibata bari jeung cungar-cengir. Terus usup harita nyampeurkeun ka alam. Lam, kumaha nyeri teh euy? Aing untung teu gelut ha. Mun aing gelut kabayang nyeri awak euy. Kitu cek usup harita. Ki abi teh diajar ieu ilmu teh berang penting jeung usup teh latihan. Tapi geuning anger teu tiasa wae ki. Kunaon nya? Lamun hidup hayang ngawasa eta ilmu, aya hiji syarat anu kudu diparinuhan ku hidup anak ki. Naon ki syaratna ki? Muhun ki naon syaratna ki eta teh? Syaratna mah babari. Wayahna hidup kudu baralik heula atuh ka lemur. Terus merentah doa maneh ka inung-inung maraneh di imah ka itu hei. Muhun mangga ki. Siap ki lah. Kitu jawab muridna harita. Wayahna matak nangse geus lohar majigdral ka itu baralik. Terus minta doa kanu jadi kolot. Kade oge ka di lemur teh bagjakeun talang sakamampuan bantuan kolot bagaweana di imah sewang-sewangannya. Mohon ki insyaallah eta mah ki. Anu kadua, kade sanajan ngan sapoe 2 poe hidup di lemur, kudu bisa hidup negakeun bebenaran sakamampuan. Sabab eueuh deui tugas urang di dunia ieu iwati negakeun bebenaran anak king kade tah. Kitu harita gunem catur antara guru jeung murid di eta palatalan. Singkat cerita sabada ngalaksanakeun salat tohor usup jeung alam ngagarandeung leumpang muru ka lemurna masing-masing. Di tengah perjalanan usup dibaturan ku angin anu ngahiriwir. Sora wanuk anu cing-ciwiwit jeung sora tongeet anu reang. Kira-kira wanci Isa usup jang alam geus nepi ka imahna masing-masing. Terus maranehna kacarai nyerokot cai wudu, terus mandi, terus sare kalawan tiba. Maklum geus perjalanan anu hampir setengah poe. Poe isukna hudang alam subuh-subuh. Terus arinit ka masjid, beres ini teh masjid terus nalang sakamampuan mantuan kolotna masing-masing. Jang alam harita nampalan suh di pipir. Maklum da kolot tukang ngajualan suruh. Ari usup agidik ka sawah ngantuan macul kanu jadi bapakna, da bapakna kabeneran tukang tani. Barang nepi waktu lohor, alam jeung usup duanana gagancangan init ka masjid tek salat berjamaah. Maklum ieu dua jejaka teh keur mejehna sumanget dina ibadah. Caritakeun usup harita mangkat ka masjid gagancangan da sieun tingalkeun salat berjamaah. Nalika di tengah-tengah perjalanan, usup ningali aya hiji aki-aki nu keur gugurawelan naluhur tangkal cengkeh keur mupuan cengkeh. Ningali kitu saharita usup inget kana papatah nu jadi guru. Yen nitah negakeun bebeneran di masyarakat sanajan sakedeung cicing di lemur.
Pok atuh usup harita nyarita. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjang, kemana? Masih gitu tuh. Lain ari aki keur naon eta? Keur panen jang, aki mah teh panen jengke lumayan. Lain ari bieu kadenge tuh suara bedug ti Masigit. Kumaha we atuh jang? Han kira sakedeung deui lah aki mah keur kagok bolodog kieu teh awak euy. Nah, aki mah kana ibadah teh diengke-engke gitu. Teu sieun ku pangeran emang geus boga ajian naon Ki? Geus boga ajian pikeun nahan seuneu neraka kitu teh. Gitu harita pokna usup. Niatna mah ngabejaan ka si Aki. Ngadenge kitu si Aki nu keur kacapean atuh puguh nyel amak. Huntu kekerot panon molotot, jeleng turun ka handap bari gorowok. Nah, mana teh jang? Papajuh kamari yang mending geus polontong kitu kana jaga di kolot teh ha. Hayang naon si laeng teh? Daguan dirinya sia. Kitu pokna si Aki harita bari jeung nyamperkeun ka usup. Barang nepi ka jang usup teu antapara deui habak si Aki nampiring ka jang usup. Beuh. Nah, Aki kabina-bina teuing heuh. Uing ngajang ngabejaan ka Aki. Bisi poho ka masjid maksudna mah hade heuh. Nah, Aki mah kada nampiling ka uing teh. Kitu pokna jang usup harita. Heuh da lain kitu atuh. Cing boga kasopanan sia teh hirup teh kanu jadi kolot teh. Awas ku aing sia mun sakali-kali di podaran sia ku aing papajuh sia wawalak teh sia teh balik pisan. Kitu pokna si Aki bari jeung ngalewas nit deui ka tempat. Manehna ngalacengke. Jang usup bari jeung rasakeun ka nyeri beungeutna geuneuk tapakan init ngajegjug ka masjid. Krentes dina hatena nyarita. Gusti, berat geuning negakeun Islam teh. Marentah salat ka sesama muslim wae aing menang ditampiling Ki ya Gusti ya Allah. Astagfirullah tobat Gusti. Kitu pokna jang usup bari jeung tuluy ngajegjug ka masjid. Cag heula kondisi jang usup nu geus aya di masjid bari jeung boga ka nyeri geuneuk beungeutna. Ayeuna urang samper ka ayaan jang alam anu sarua keur mangkat ka masjid gagancangan. Satengah ning perjalanan ka masjid, harita jang alam oge sarua ningali jalema anu keur ngagebug di sawah ngalapare. Harita jang alam oge sarua inget kana amanat nu jadi guru pikeun ngajak bebeneran ka masyarakat sanajan waktuna ngansa eukedeung. Pok atuh jang alam nyarita. Assalamualaikum Mang. Nuju naon Mang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jang. Nuju kieu we panen jang lah. Kumaha Mang hasil panenna ayeuna sae? Alhamdulillah jang geuning ge lumayan di keureuy mah. Syukur atuh Mang ari kitu mah abi ngiring bingah nya Mangnya. Mugi we hasil panenna langkung barokah kanggo Amang jeung kanggo kulawargi. Amin jang amin pisan. Mudah-mudahan deui kitu atuh. Keke ari ujang bade ka mana eta? Abi bade ka masjid heula Mang. Tos bedug sanes ieu Bang tadi sanes? Atos meureun jang. Hayu atuh urang sakantenan sareng ka masjid. Urang salat heula sasarengan. Duh, jang lain embung mah mah kagok bolodog awak itu jang. Kewe emang mah sakedeung deui salat mah gampang. Moal naon ieu lain jang diengkekeun ge. Kitu pokna si Mang harita ngajawab ajakan jang alam. Jang alam harita seuri bari tuluy ngajawab. Mang, nah anu palih ditu mah pare teh can dipanen geuning. Panjang nu padi itu macan asa. Can waktuna pikeun di ala. Ari nu ieu mah da geus koneng, maka geus waktuna kudu di ala. Padahal Mamang sarangkeun we atuh ameh teu kagok riweuh amang nangalaan pare. Lebar jang. Lamun dibarengkeun mah engke nu ieu marolok, moal ka ala atuh amang rugi lamun kitu mah. Kitu jawabna si Mang harita. Mang, hapuntenna abdinya tina sebar rupi kalepatan ye, pilih kirang sopan ka Amang. Mang salat oge sami sapertos paning pare. Aya waktuna masing-masing. Lamun dilaksanakeun tepat waktu atuh Amang bakal untung. Lamun ditinggalkeun atawa diengkekeun ya Amang bakal rugi. Kitu cokna jang alam harita bari jeung seuri pikaresepeun. Mangga tuh Mangnya abi bade teras dipayun ke masjid. Assalamualaikum Mang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang ngajang atuh. Kitu jawab si Mang harita bari tuluy ngahulang mikiran bahasa Jang Alam. Lila beki kapikir. Pok atuh ngagerenteus na jero hatena. Bener pisan bahasa eta budak teh. Rugi kaula euy lamun seg di tepat waktu dina salat. Sanggeus kitu hanjat atuh si Mang teu sawah bari jeung kacai terus nuturkeun Jang Alam ka masjid. Sabada ngalaksanakeun salat berjamaah di eta masjid, puriak jalma-jalma nu geus salat marulang ka imahna sewang-sewangan. Sabet kitu Pok atuh si Aki nyarita harita. Jang, cing tungguan nasa gedang jang, antosan jang sakedap. Kitu Pok si Aki nu ngalapare tadi nyalukan ka Jang Alam. Ke ari ujang teh masantren di mana Kasep? Bagia anaking. Aki mareueus aya budak jiga hidup. Abi masantren ti di Galunggung ki. Di Kibata. Bagia anaking, bagia pisan. Aki mah rumasa sanajan hirup geus kolot. Gusti geus deket kana maot meureun. Tapi rumasa kana salat masuk nyapirakeun jang. Aing ngadengi papata pepeling ti ujang bieu menikah harti pisan. Bener Aki bakal rugi lamun nyapirakeun atawa ngaengke-engke kana salat jang. Kitu pokna si Aki. Hatur nuhun ari katampi mah ki pamugi we atuh. Aki sing istiqomahnya. Amin jang amin pisan. Kela jang ujang iraha bade ka Galunggung deui. Ayeuna gi insyaallah ki abi bade angkat deui ka ditu. Gusti jang. Amang nitipnya itu opak kare. Aya opak raginang jeung saeutik dahareun ti si Amu pangawakeun jeung si Aki. Bejakeun salam kitu ti Aki. Padahal mangare repot. Teu naon jang teu naon. Aki mah bunga pisan Gusti Allah. Mudah-mudahan ujang jeung si Aki guru cing sehat di Galunggungnya. Cing hasil maksud. Kitu pokna si Aki bari tuluy leumpang nepi ka imahna. Barang nepi ka imahna golosor eta si Aki ngajualkeun gemolan anu sakitu loba na kudahareun bawaeun Jang Alam ka Galunggung. Saenggeus hasil maksud menang doa jeung dukungan tinu jadi indung, Jang Alam jeung Jang Usuk bral marangkat deui ka Gunung Galunggung pikeun nuluykeun nyiar elmu. Singkat cerita Jang Alam jeung Jang Usuk kira-kira wanci isa nepi ka saung Kibata. Pok atuh Alam uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab si Aki harita tina jero saung bari kolotrak mukakeun panto. Bagja naking sok-sok gerak rasup ka dieu. Geus narepi deui geuning. Sok-sok rasup ka imah gawat. Ayo ka dieu ye. Kitu pok si Aki nyamat murid-muridna. Sup atuh Jang Alam jeung Jang Usuk teh asup ka imah. Jang Alam nyimpen jingjingan gemolan anu sakitu loba aku dahareun. Naon eta teh Lam? Niringkit kitu barang bawa. Ieu teh ki tadi aya nu masihan kakaren, aya opak raginang jeung kueh-kuehan saurna hatur lumayan kanggo Aki. Nah geuning make jeung waweuheun ka Aki. Kieu caritana mah ki. Berebet atuh Jang Alam harita nyaritakeun kajadian nu sabenerna nu kaalaman ku manehanana. Oh gitu. Syukur Jang ari kitu maning tah. Aya nu narima dakwah teh Jang. Ari hidup kunaon eta suk beungeut bet geuneuh kitu. Aduh Gusti, labuh kumaha eta teh? Atawa katingang awi. Ki. Ai alama munang raginang, munang kakaren euy dakwah teh. Ai kuing mah kerah ditengeulan geuning. Gusti berat pisan ki dakwah dina Islam ini. Kitu pokna Usup harita ngajawab pertanyaan Kibata.
Alah geuning beda-beda hasil teh. Ari usuk mah karaka di teungeulnya aya nu nanasa. Ari alam mah menang kakaren. Gusti nu Maha Suci. Anaking kade ta alam. Sanajan aya nu maredahareun kade dakwah mah tujuanna lain jang urusan pejit. Jang usuk kade deui sanajan menang diteungeul ku batur kade ulah jadi punung negakeun Islam jang usupnya. Mohon ki moal mah punung. kitu jawab murid-muridna harita. Ieu anaking dina urang dakwah memang berat. Tapi urang kudu ningali bisi cara urang anu salah. Sabab aya dua tipe jalma teh. Aya nu nyebarkeun bebenaran matak ngeunah ka nu ngadengekeun. Aya oge anu nyampaikeun bebenaran asal ngeunah nyampaikeunana. Poe mah hidup ulah jadi jalma nomor 2 anu hayang nyampaikeun bebenaran supaya ngeunah ceuk sorangan. Tapi kudu bisa ngeunah jang batur. Kudu ingat kana peribahasa kolot tina dakwah mah jang. Kudu bisa herang caina ka alalau kena. Atuh artina ka urang ngeunah meureunnan bujalma nu diajak oge henteu kaganggu tapi justru kalah kah ngeunah. Kitu jangnya. Kitu harita pepatah si Aki ka jang alam jeung jang usup anu geus mulang ti lemurna. Kelah jang ieu teh asa geus sadalih lah ngadongeng teh jang euy. Urang eusan wae heula jangnya dina bagian kahiji mah. Ke urang dituluykeun deui dina bagian nu kadua kitu nya. Muhun mah ngaki kumaha saena we atuh ari kitu mah. Mohon ki lah sok le kumaha saena. Nu jelas mah ka para wargi sadaya anu ngupingkeun ieu dongeng sok subscribe naon bahasana teh subscribe Gitu. nya subscribe dah ieu channel supaya bisa tuluy-tuluyan ngadengekeun dongeng kibata ieu. Insyaallah dongengna loba manfaatna kanggo sadaya Bang enten nya bah. Amin sub amin pisan mudah-mudahan we aya manfaatna. Kumaha lah main didugikeun moal ka para wargi. Aya panginten kisah alit ieu ka para wargi sadaya mangga ditulis di kolom komentar. Hikmah naon nu tiasa dipetik tina carita kibata bagian kahiji. Anu kadua mangga nyuhunkeun karna Allahna di like sareng di subscribe sakumaha tadi saur usup di ieu channel. Anu katilu panginten hapuntenna bilih aya kasamian nami kasamian tempat oge bilih aya tutur saur anu luhur reka basa nu teu dihaja hapunten anu kasuhun. Ieu dongeng disusun hangan saukur kangge ngahibur para wargi sadaya. Mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.